Assalamualaikum. Sampurasun nun. Para mitra sadaya wilujeng patepang deui sareng Abah oge Utun dina acara dongeng samemeh sare. Judul anu bade kapihatur carita anu bakal dipedar dina danget ayeuna nyaeta Sakadang Heulang. Mangga wilujeng ngadangukeun. Sakadang heulang teh manuk heulang teh Abah. Nya tun manuk heulang geuningan nu sok hiber di luhur nu gede ning manuk gede. Oh eta Bah anu sok ieu anu sok mauk hayam ngaragu anak hayam. Tah eta geuningan tun. Nya Bah eta mah sok gulak geliknya eta mah sok disada dengan gegelikan di luhur naon sababna nya Bah nya. Eta heulang sok gulak gelik di luhur teh. Oh eta nya atuh eta teh hayangeun nginum tun. Oh hayangeun nginum nya Bah nya. Nya hayangeun nginum. Nah atuh kali nginum bae cek urang mah eta turun ka handap. Loba di sawah di wahangan cai. Seueurnya Bahnya. Nya gitu padahal mah ngan eta teh nyata aya nu rek dicaritakeun teh eta kusababna awan kitu sakadang heulang hayangeun gulak gelik hayangeun nginum teh aya dongengna tun. Oh nuhun kumaha tuh Bah sok atuh dongengna ku ieu betul hayang terang caritana. Nya teh sok regepkeun. Tah dongengna teh kieu tun. Baheula dina ieu carita urang nyaritakeun dongeng ieu mah nya. Aya hiji raja harita teh. Raja teh ngumumkeun ka rakyatna kudu kumpul urang musyawarah gitu. Di alun-alun harita dikumpulkeun rakyatna oge bangsa sasatoan sato hewan oge kumpul kudu milu ngumpul harita teu aya anu kaliwat. Nya eta dina musyawarah eta nyaritakeun keun ngamasalahkeun nyieun saluran cai wahangan atawa solokan. Tah tidinya teh atuh geus kitu mah geus dimusyawarahkeun kabeh sepakat kabeh arinit dek gotong royong kerja bakti nyieun wahangan nyieun solokan harita kabeh kumpul rame. Oh anu sapakarangna aya anu mawa pacul nu boga pacul, anu mawa arit nu boga arit, anu boga parang mawa parang. Wah harita membawa panugar segala rupa sabogana eta pakarang dibawa harita keur nyaeta nyieun wahangan nyieun solokan kabeh rakyat milu teu lalaki teu awewe teu kolot teu budak milu kabeh harita bangsa sato hewan oge marilu sabisana sakamampuhanana. Ngan dina hiji eta keur naon kitu
keur ngagarap eta pagawean teh ngan aya hiji anu teu datang teh. Nu hiji teh nyaeta sakadang heulang manuk heulang manehana mah teu datang. Harita raja atuh neang titah neang ka eta heulang sabab manehana teu katingali hadir milu gotong royong jeung batur. Nya kocapna ieu carita mah sakadang heulang teh di teang sidang ngadep ka sakadang raja. Tekung silila atuh harita datang sakadang heulang ngahadep di payuneun raja. Atuh harita ku raja dipariksa ditanya, naon sababna sakadang heulang anjeun teu miluan? Batur mah kabeh oge eueuh nu kaliwat iwati anjeun nu teu milu gotong royong ngomean ieu solokan lain nyeun saluran cai nyeun wahangan nyeun solokan kitu cek sakadang raja. Atuh sakadang heulang harita ngajawab ka raja bari dangah teu aya pisan sopan santun. Manehanana nemongkeun kasombonganana kaangkuhanana. Tuluy harita ngajawab kana panaros raja, Tuan Raja, si abdi mah teu ngiring ngadama wahangan sareng solokan oge sawios. Da si abdi mah ngagaduhan jangjang tiasa hiber. Hoyong misalkeunana hoyong mandi si abdi mah kari ka laut atawa ku ka talaga atawa ku cai hujan atawa cai ibun oge tiasa wios gitu. Cek sakadang heulang harita ka raja nemongkeun kasombonganana kaangkuhanana. Atuh raja barang nguping barang ngadang kana jawabanana eta sakadang heulang kacida pisan sewot nyusul harita. Oh, harita sakadang heulang disentak manehanana dicaritaan. Anjeun kacida pisan sombongna sakadang heulang, angkuh adigung gede hulu. Anjeun ngarasakeun pang bisa na hiber rasa maneh boga jangjang. Pamolah anjeun teh kacida salahna teu kudu kitu, sok sanajan anjeun bisa hiber sanajan anjeun boga jangjang. Kumpul atuh jeung batur jeung masyarakat nu sejen jeung sato-sato nu sejen ngumpul gotong royong. Teu kudu kitu. Lamun anjeun kalakuan anjeun pamolah anjeun kitu ku kaula rek disupata. Anjeun di mana-mana anjeun lamun nginum di wahangan atawa di solokan atawa di sawah umur anjeun bakal beak gitu cek sakadang raja harita nyumpah ka eta sakadang heulang. Jeung anjeun ayeuna kudu init di ieu tempat di daerah kerajaan kaula. Anjeun init ka gunung misah sorangan sabab anjeun teu daek guyub jeung batur teu daek gotong royong gitu seueuh raja harita. Atuh sakadang heulang kitu-kitukeun teh langsung manehana teh naon kitu init da geus diusir ku sakadang raja manehana init ka gunung. Manehana nama misah nyeun kanang sorangan di gunung nyeun sayang sorangan dina luhur kai.
gitu. Oh gitu bah. Sakadang helang teh berarti sakadang helang mah sombongnya bahja. Nya tun sakadang helang teh kitu. Ku ayeuna kasombongan anak nepi ka henteu daek gotong royong jeung batur. Teu daek kerja bakti nyeun jalan cai nyeun wahangan solokan tah eta tun asa usulna mata helang masih kala kumaha oge hayang nginum ge teu daekeun turun ka wahangan atawa ka sawah atawa ka solokan sabab manehanana geus kuat janji gitu tadina. Manehanana mah ngarasa kaduhung eta teh gulak-gelik teh kaduhung teu guyub jeung batur teu daek gotong royong gitu teu nurut ka raja. Jadi weh ada teh salawasna manehanana kaayaan misalkeun teh sisi laut atawa sisi talaga posisi manehanana teh jeung teu salilana aya cai ibun atawa salilana hujan pan dina hiji waktu mah kapepet manehanana nginum di wahangan nonggeng weh cenah kitu. Nonggeng paeh bedakeun aku sumpah sorangan gitu sumpah raja gitu. Ta eta sausulna teh jadi si helang mah teu daek guyub jeung batur teu daek gotong royong nyeun wahangan. Manehanana mah cenah lamun hayang nginum mah rek ka laut we lamun atawa ka talaga atawa cai hujan atawa cai ibun gitu. Manehana teh sombong. Nuhunnya bahnya sombong pisannya helang mah. Nya tun atunya tunya gitu weh sakitu dongeng sakadang helang. Muhun para mitra sadaya atuh dina carios ye dongeng samemeh sare sakadang helang cekap sakieu wae Abah atuh nyuhunkeun dihapunten tina sagala rupi kalepatan Abah sareng kakirangan Abah dina ngadugikeun ieu carios. Oge Abah ngahaturkeun nuhun ka para mitra anu parantos nyong cai waktosna kanggo ngadangukeun ieu carios. Muhun atuh Abah bade pamit. Amit mundur, amit mungkur, amit kasadayana. Assalamualaikum. Pramios.